فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Ya ayyuhalladzina hey eling-eling pirang-pirang jalma utu anu dipaparinan ya ladzina alkitaba kana kitab aminu kudu iman marane kabeh bima kalawan perkara nazzalna anu geus nurunkeun kami minal qur'ani nyatana tina al-Qur'an musaddiqan halna ngabenerkeun lima kana perkara ma'akum anu tetep sertana marane kabeh minat taurati nyatana tina Taurat min qabli an natmisa tina sameme yen tah nyepakeun kami wujuhan kana pirang-pirang wajah namhu tegasna ngahapus kami makana perkara piha anu tetep dina wujuh minal aini nyatana tina paningali wal anfi sarang irung wal hajibi sarang halis panarudda maka ngabalikeun kami kana itu wajah ala adbariha kana satu kangeuna wajah panaja'ala maka ngajadikeun kami kana itu wujuh kal aqpai seperti punduk lauhan wahidan hana lembaran anu sahiji awnal ana tawa ngalaknat kami ka kabeh namsakhahum tegesna nyalin kami ga kabeh kirodatan kana monyet kirodatan kana jadi monyet kama kaya perkara la'anna anu geus ngalaknat kami masakhna tegesna nyalin kami ashabas sabti kana anu ngagaduhan poe Sabtu ashabas sabti kanu ngagaduhan poe Sabtu minhum titu Yahudi wa kana sarang aya amrullahi naon urusan Allah qada'u tegasna hukumna Allah maqulan eta dipigawe walamma najalat sarang barang turun ya ayat aslama maka Islam Abdullah bin Salam sa Abdullah bin Salam
Pakila maka diucapkeun kana ya ancaman kana ya ancaman waidan eta ancaman bisyartin kalawan syarat. Palamma aslama maka barang Islam ba'dum sasawarina Yahudi rupi'a maka dieuwekeun itu wa'id. Waqila sareng diucapkeun yakunu aya tomsun naon cepak wa maskhun sareng salinan qabla qiyamis saati dina samemeh jumenengna kiamat. Innallaha satune Allah la yaghfiru moanga eta moanga hampura Allah ayusroka kana yen tah di rejengkeun Allah ayusroka kana yen tah direjengkeun al isroka tegasna ngarejengkeun bihi naon kalawan Allah wa yaghfiru sareng bakal ngahampura Allah ma kana perkara duna jalika anu tetep salian anu tos disebut siwa salian minal junubi tina pirang-pirang dosa liman kajam yasya'u anu karep Allah al magfirata kana ngahampura lau kasih jama bi ayyadkhulahu kalawan yen tah ngasupkeun Allahu kasih jama al jannata kana surga bila azabin kalawan taya siksaan waman sareng kajama asyan karep Allah azaba maka nyiksa Allah kasih jama minal mu'minina tijama mumin kabeh bijunubihi kalawan sebab dosana itu si jama. Sumaya dulu maka kari-kari ngasupkeun Allah hu kasih jama jannata kana surga waman sareng kasih sajama yusyrik anu ngarejengkeun itu man billahi ka Allah. Faqadib taro maka teman-teman jijienan itu si jama isman kana dosa jamban tegesna dosa aziman anu agung kabiron tegesna gede. Allah hadirin sadayana can anggeus ayat nyaritakeun anu berkaitan dengan orang-orang Yahudi teh sebenarnya masih keneh golongan Bani Israel. Sebenarnya Israel teh baheula nama turunan Nabi Yakub. Jadi Bani Israel teh adalah turunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub teh pala hadirin sadayana boga pamajikan opat. Ya. Dina pamajikan opat ieu boga naon anak 11 gitu. Jadi antara pamajikan anak aya nu disebut Yahuda teh Yahudi gitu. Jadi antara nu 11 ieu aya Nabi Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf teh paladur sadayana eta ngahijina jeung dulur saindung sabapana eta jeung Nabi Binyamin. Aya Nabi Binyamin tina anu 11 kitu. Ya. Coba Nabi Yusuf mah dijolim ku dulur-dulurna kaladur sadaya. Dicemplungkeun ka sumur ya. Sehingga itu sebab tadina Nabi Yakub teh bedalah nyahna ka Nabi Yusuf alaihis salam ayeuna ku dulur-dulurna dicemplungkeun ka sumur. Dicemplungkeun ka sumur kapanggih ku jelema
anu arek nimba. Akhirna baheula kan aya disebut jual beli manusia. Didagangkeun eta Nabi Yusuf paladur saya ka Mesir teh ya. Akhirna dibelilah paladur sadayana raja Mesir. Panjang lah ceritana. Tinggal we ke urang aya dina surat Yusuf bawahnya. Nepi nya moal. Umurna nya nepi nya moalnya. Kayak dina surat Yusuf paladur sadayana. Eta Yahudi jadi mana ya malam geus ngomong-ngomong Yahudi teh wahara lah. Gitu. Kemari si tangkurak Yahudi mah ngomongna kitu. Ketika Kanjeng Rasul dongkap ke Madinah paladur sadayana ya. Nu dihadapi kan munafik Yahudi jeung Nasrani. Namun Nasrani mah Kristen gitu. Jadi lebih berat antara di Mekah jeung di Madinah. Sebab tilu tantanganna. Yahudi, Kristen, Nasrani, jeung munafik. Gitu. Takut sebab sieun eleh pengaruh orang-orang Yahudi akhirna nu tadina cenah arek iman pas didongkapan ku Kanjeng Rasul maka ngomong-ngomongna kamari kumaha samihna wa asaina wasma ghairu musmain ngadenge narima ngadenge tapi henteu naon teu diasupkeun bahasa orang nama asup celikat tuhu keluar celi kenca asup celikat tuhu keluar celi kenca copong eta ngaranna wasma ghairu musmain bahkan ngahina paladur sadayana ka Kanjeng Rasul rainan nyebutkeun rainan si kumprung teh bahasa sadengna PA lah. PA teh singkatan moman. PA teh pondok akal. Ya, gitu. Jadi ulah daek disebut PA, pondok akal. Gitu. Paladur sadayana akhirna eta orang-orang Yahudi teh ya ngarobah-robah kana kitabna. Nu yang serima Kanjeng Rasul dituding hideung cenah. Nabi akhir zaman teh hideung warna kulitna. Panjang kacida. Cinta kana jabatan. Buloon teh nya. Gitu, cinta jabatan hideung. Gitu. Tuluy cinta ka jelema luhur hungkul, teu cinta ka jelema rendah. Ima dibalik-balikeun we ieu paladur sadayana. Eta jahatna Yahudi gitu. Maka ku sebab geus kitu turunlah ayat ieu paladur sadayana ku sebab ayeuna teu daek narurut eta Yahudi teh ya ceuk Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina utul kitaba nyelapat utu teh fi'il madi majhul. Paladirin sadayana. Jadi balik deui. Jadi lamun ayat ya ayuhan nasu pasti ieu makkiyah. Ya ayyuhalladzina pasti madaniyah. Sebab Quran ieu terbagi dua, aya makkiyah, aya madaniyah. Lamun ya ayuhan nasu paladur saya pasti makkiyah. Ya lamun ya ayyuhalladzina make lapat alladzina pasti madaniyah. Berarti Kanjeng Rasul geus aya di Madinah. Ya? Baladur sadayana. Ya berarti sabada hijrah. Tadi nama paladur sadayana ketika Kanjeng Rasul candongkan ke Madinah ya di Arab Pak. Ku orang-orang Yahudi, ku orang-orang Nasrani.
Ira datang ke Madinah paladur sadayana nabi akhir zaman. Ira datang ieu paladur saya. Allahu Akbar. Ya. Pan sering dibahas, kuring sering dibahas. Kunaon si Rasul hijrah? Kunaon Rasul hijrah? Ya aya 4 alasan paladur sadayana. Rasul hijrah aya 4 alasan. Nomor kahiji hijrah ieu adalah perintah Allah. Diparentah kok. Ya. Jadi punten ulah migawe kana pagawean anu teu diparentah ku Allah. Tinggal dipilih-pilih kurang pakai perintah Allah lain. Lain itu ulah. Perintah Allah gawe. Gitu sebab lamun perintah Allah mah pasti aya ganjaranan. Arek wajib arek sunnah. Anu teu perintah Allah teu moal aya ganjaranan. Tinggal dipilih-pilih urang nyawa ieu beunang mana teu parentah mana nu lain parentah. Ngana yeuna jelema ayeuna Pak. Lobaan keneh jelema anu ngalaksanakeun nu teu diparentahkeun daripada anu diparentahkeun. Ya. Seperti ayeuna nyata museup. Jelema pan tisuk meletuk museup bika sore museup we setan. Aing museup belut onaman eta mah niat usaha we nya banyak. Aing museup belut di sawah batur gitu. Museup belut eta mah niat usaha we. Menang teh nang museup belut di sawah batur gitu. Ai kira-kira geus ridueun mah kan meureun belut nang kitu di alam meureunna. Nya, dina patung we nu sakira-kira nu geus disia-siakeun mah teu dieukeun meureunna teu jadi naon teu digunakeun meunang ku urang bari geus kanyawan ridona ti nu bogana teh jadi masalah seperti genjer aya teh di alam daripada mubajir nu bogana memang geus teu dialah paladur sadaya keur berbicara fikih memang teu dialah jadi masalah jeung nyaho ieu teh nu bogana ridoeun pira aku we ena di sawah karak ngalah genjer menipu diulahkeun nya ngalap tutut kira-kira be paladur sadaya atuh tuh model bawa mah gitu aya hui atoh ada ya si Firman tukang ngalahan hui si Firman aduh Gusti ya Allah gitu Pak ya. Tapi kamari ku ye ada sedak kitu bising teu rido turun wani Pak mencek ieu ulah sok ulah ala paduan atuh henteu dake gara-gara na mangalah gedang di tukang tah cek aya di saung teh sia bebeja henteu kitu ulah gara-gara gedang jadi ngahijab kana manfaatna ilmu gitu nya aya kecuali bawa geus rido naon nya ta balik deui Ba santai we Ba ngajina nya gitu. Jadi hiji Rasul hijrah teh naon tadi sebab perintah Allah ya eukeur naon eukeur gambaran ulah migawe kana perkara anu teu diparentahkeun ku Allah. Itu tinggal tinggali lah kurang. Mana nu perintah Allah, mana nu lain perintah. Nomor kedua, dina kitab Taurat, Injil geus aya catatan bahwa nabi akhir zaman ieu bakal cicing di 2 kota. Maka dibuktikan. Pamajikan kuring nanya, "Pak, kunaon sih cenah eta Kanjeng Nabi?" Pamajikan ieu mah ngobrol teh. Kanjeng Nabi kitu teu boga anak, lain teu boga anak Siti Fatimah. Ngan paladur saya Qasim mah jeung Ibrahim maot sebab lamun Kanjeng Rasul dihirupkeun Qasim jeung Ibrahim atuh ge bakal jadi nabi deui. Maka ayat ieu ceuk ieu makana Muhammadun aba abdi fi rijalikum wa khataman nabiyyin ge kumaha. Maka putra Kanjeng Rasul mah nu lalaki dipupuskeun kabeh. Nu aya adalah Siti Fatimah. Ti Siti Fatimah paladur sadayana gitu.
Ya, di Siti Fatimah apa itu? Terjadilah Hasan jeung Husain. Ya, rak jeung Sayyidina Utsman kan dua kan. Ummu Kulsum jeung Ruqayyah. Jadi paladur sadayana Sayyidina Utsman mah nikah kadua putri Rasul. Ieu mah abeh nyaho man jangan ya. Gitu jadi Sayyidina Utsman mah dua putri Rasul ditikah. Maot hiji nikah deui ka putri Rasul deui. Paladur sadayana eta Sayyidina Utsman. Lamun arek disuluk-suluk paladur sadayana kabeh ge dulur. Bener teh? Abu Bakar dulur lain. Dulur. Hah? Dulur kumaha? Atuh Kanjeng Rasul teh naon? Minantu. Hah? Ya? Pan eta Siti Aisyah teh putri Abu Bakar beneran. Berarti Rasul minantu. Ya? Arak nyolain momen. Minantu. Terus Sayyidina Umar kakaknya Rasul minantu. Ieu teuing ngacaprak ngaji. Jadi kadinya kunaon gua. Ya, udah amat lah ngaji-ngaji kene ieu. Ya. Sebab Siti Hafsah adalah naon? Putri Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman minantu Kanjeng Rasul. Sayyidina Ali minantu Kanjeng tuh. Maka teu kunaon agama ayeuna. Paladur saya di hiji lembaga orang nepotisme. Turunan jadi masalah paladur saya. Ya sebab ti dituna ge Khulafaur Rasyidin paladur sadayana ieu masih keneh link keluarga Kanjeng Rasul. Ya, jadi balik deui. Nomor kedua Kanjeng Rasul hijrah naon? Sebab geus aya dina kitab baheula bahwa Nabi akhir zaman bakal cicing di dua kota, Mekah, Madinah. Baheula mah lain Madinah, Yasrib. Di makana kitab Dadir ngaranna Yasrib. Ya nama Madinah. Mudah-mudahan we nu hadir di dieu sing tiasa jararahnya. Mengasim geus make kopiah haji kan serem. Kadepa tuker jeung orang Afrika gini ditu. Allahu Akbar. Dua adanya alasanana kunaon Rasul hijrah. Nomor katilu paladur sadayana geus dirindukeun, geus dikangenkeun ku orang-orang Madinah, ku sahabat-sahabat anu aya di mana. Jadi geus rarindueun aya geura kapanggih. Paladur sadayana. Ya. Seperti ayeuna kieu. Ini yo panjaman pira di Abah Rawat juga malam Jumat arek aya Roma Irama. Terusna Facebook naon rame Roma Irama. Pamaman. Ditunggu-tunggu kedatangannya itu Roma Irama. Rupana arek nyanyi judi. Ya. Itu Pak. Jadi guys, misalkan ayeuna bawa panggil kiai naon Pak? Di mana misalnya? Minggir kiai di Pandeglang teh asa tah. Ieu teh asa. Kertenar teh asa. Eta lah pokona. Ya. Kan meureunna ditungguan ku orang Cijerai. Yang geura datang. Lamun can datang pan gelisah ka panitia aja benernya. Wah, geus teu ngeunah teh. Gitu. Ninggang babahan mah nu teu ditungguan datang los doa amal. Tapi lamun ayeuna mubalegna can datang, riweuh eta mah asa. Ya. Kitu. Teu Kanjeng Rasul teh hayang geura datang ka Madinah. Nomor opat ya, tadi kan opat. Opat Kanjeng Rasul geus loba teuing dijolim di Mekah. Bahkan arek dipaehan segala. Akhirnya datanglah ke Madinah, disambut. Ya, disambut di Madinah, cicing di Madinah, paladur sadayana eta orang-orang Yahudi mulai ngarasa hasud teh kieu bengkung ka hatena. Dak gawat cenah urang. Si Muhammad pengaruhna geblek ieu. Gawat urang bisa eleh pengaruh ya biarkeun berkat urang ieu. Goblok si eta cenah. Jadi pengaruhna ngomong hebat. Kanjeng Rasul ieu
Benar tak? Ya, Allahu Akbar. Jadi leuwih dicintai, leuwih dipikaresep ayeuna Yahudi jeung Nasrani. Waduh, lamun teu diganjal ku urang bahaya ieu. Geus moal aya nu ngadukung ka urang ge. Bahaya ieu. Nah, ieu satu gambaran Pak. Kadang-kadang pala dulu saya kahiji lembur. Nah, datang. Ya. Eta hebat misalkan pengaruh. Kadang-kadang sok timbul hasud. Ya. Gitu. Sok timbul hasud. Karena alhamdulillah tidak ada hasud. Mualim nurung ngaji, mualim didik ngaji, kabeh ngaji babarengan ngeuyeuk masyarakat. Santri karak datang ka hiji lembur eta ustada sieun kapengaruhan, sieun eleh saing, sieun kieu. Kartos teh nyarios. Kasieunan manten, ayeuna diganjal. Geus ulah dibere waktu. Nya, ulah dibere kesempatan. Ngaranna ngaganjal eta. Tah ieu gambaran ka urang. Tah Yahudi teh Nasrani baheula kitu. Jadi ulah bae si Muhammad. Wah, urang eleh pengaruh ya. Akhirnya diganja Kanjeng Rasul segala macam. Aduh. Subhan dakwah cek ieu. Di Mekah mangahyar arek dipaehan. Resiko dakwah. Datang ke Madinah sugan arek serem. Horenganan eta tiluan musuhna. Aduh. Makanya saya santri kudu siap gitu jadi dai. Siap balang saku. Aduh. Subhanallah. Kadang-kadang ya Allah kimitoha diusir. Jadi dai eta Muhammad. Aduh. Kumitoha diusir. Makanya jadi santri mulai cengeng. Karak budug yang balik. Ya. Ieu mah ku kolot baheula pesantren ngomong kieu. Kitu asa ulah coplok hulu nawe kang. Asa ulah coplok hulu nawe heup masrahkeun arek dikumahakeun ge. Arek ditarok arek dikumaha masrahkeun sadaya-daya. Dicarekan ku bapak gara-gara maling mangga. Balik ka imah Pak. Carekan ku bapak. Balik deui ka ditu. Ieu bawa duit ka aing berekeun. Kitu mah. Santri ayeuna apa lamun dicarekan? Kolot negara. Disadai kita ngecor itu disadai. Datang orang, kok anak saya disuruh begitu ya cenah. Polongoz. Aya deui ditajong mah man ngudangkeun ditajong teh make suku buku amanat. Itu masalah ya. Buat ngadatangkeun polisi segala. Santri ayeuna eta. PA-nya. Makana ayeuna keur piraya, rek ngagubrag-gubrageun pasantren. Di Lirboyo kemarin di mana geus loba ayeuna. Teu kaup salah saeuti. Hayang komunis eta. Nya. Gitu. Mana mah di dieu mah nyeun pelaturan ceuk ieu. Nu siap dididik, dicarekan di naon, hop pesantren. Nu teu siap balik. Coba. Da bah lamun ayeuna mah boga santri 50 jarara di kabeh. Bari ngaji kabeh serem tong 50 20 geus serem. Ya baru ga murid kabeh. Cek ieu tadi ngaji jeung budak lamun sia 20 baru ga cabang kabeh aya serem Muhammad. Oh nya. Aduh, ha kieu Pak. Wong loba-loba 20 heula. Komo lamun kabeh si Firman buka cabang iman meureunna. Pam jujur santri si Firman. Ya. Ditanya kan dia punya pacar belum? Udah cenah cuma diputusin. Kalau udah jujur eta paling murah, jujur eta. Bolon eta. Coba ke sagede kieu, Pak. Di tes at-tahiyat can dicuseun keur datang ka dieu mah. Di tes at-tahiyatul mubarakatuh can bisa can. Duka yeuna. Nya, duka eta guruna panitia rada dengdek deui. Encan pan kamari bulan Syawal jadi karak setengah tahun. Jadi aya di dieu malam munasub teh hiji Fatihahna
nomor kedua tasahud, nomor katilu kunut eta. Kunut ya, kunut sebab eta nu asup kana rukun-rukun salat gitu. Fatihah, tasahud, kunut gitu ya, anu sajian makeun heula. Allah, jadi gitu tah. Ya gambaran para dur sadayana. Gambaran dijegarannya Rasul. Dan sebab sieun elesai Yahudi. Akhirnya nyeun penipuan supaya ayeuna paladur sadayana naon ngaranana Nabi Muhammad ieu dianggap lain jelema bener. Jelema tukang ngaboh. Paladur sadayana. Ya? Penjegalan terhadap Kanjeng Rasul. Gitu. Ya, akhirnya kamari tanyeun ngarobah-robah kitab segala macam. Maka cek Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi, jelema anu dipaparinan kitab, aminu bima nazalna, iman sia, percaya sia kana naon-naon anu kami geus turunkeun ka maneh. Sing iman sia. Jadi punten para hadirin sadayana, lamun arek ningali kana ayat ieu, punten, Injil sudah tidak berlaku. Taurat sudah tidak berlaku. Ketika turun Al-Qur'an, maka Injil teu berlaku deui. Geus, deui sebenarnya mah. Pan ai urang mah umat Islam para hadirin sadayana wajib kan iman ka kitab-kitab anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ai manehna mah keukeuh di mana-mananya ka Taurat, di mana-mananya ka Injil, bungan iman karena kitab-kitab salian Taurat atau salian Injil. Eta jelema-jelema baheula kitu. Maka timbullah ayat ieu, iman sia cek Allah Subhanahu wa taala kana naon-naon anu geus diturunkeun ku kami. Iman. Ulah aya nu ragu-ragu saeutik oge. Gitu. Musaddiqal lima ma'akum. Sadaqah yusaddiqu ya asup kana segat mubalaghah. Musaddiqan harna ngabenerkeun kana naon-naon anu beserta marane kabeh. Artina maksud anu itu lain teu bener. Maksudna bahasana di dieu Quran ieu nyampurnakeun pala hadirin sadayana. Jadi deui kitab anu pang sampurnana nya di antara kutubus samawiyah, kitab-kitab anu diturunkeun ku langit di langit para guru saya deui pang sampurna kecuali Quran. Taurat kitab samawiyah, ayeuna Injil kutubus samawiyah nya disampurnakeun ku Quran. Jadi Al-Qur'an ini adalah penyempurna.